sasarnya lampah nafsu mata kaduhur amarah mata cilaka badan anu katampukan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumuk kana waktu nurahayu ningang mangsa nu utama nitihwanci nu mustari wa tos dugi kaya patempatannya hujan nyaeta wateka jurung laku ku Bapak pimpinan Dangyang Pawenang anu dipimpin ku Bapak Ustad Aus Ahmad Syarifuddin sinarengan kapetok kuno kagungan hadas Bapak panitia aya di panunan payunan ua sinarengan Bapak RT Bapak RW para tokoh masyarakat hatur nuhun waku diangkena di wewengkonnya hujan dina raraganya kan nyawang bulan Pak RT alhamdulillah damang kasep alhamdulillah cuk alhamdulillah dina dangat iatos 2 kali uangat genyerak diet patempatan dina acara nyawang bulannya cuk hatur nuhun ka Bapak panitia penyelenggara anu kasep sinarangan anu soleh moal aya cu DP hanap asorna ka ua cacakan anom keneh sarirana ka ua tes liri ibarat ka presiden cu ka Bapak RW hapunten anu kasuhum hampurana anu kateda ka Bapak RT ka para ustadzah para sesepuh di dia ngahaturkeun nuhun ua diangken di wewengkonnya hujan nyari kaya nyawang bulannya cu ai nyawang bulan teh eta teh hiji silsilah jalmi etan nyiptakeun sawang nyawang bulan tetos dianyangkeun poe kapageto lain maot ngaranna cu tapi tapakuraneun urang sararea nya uja contohna sor Bapak Ustad Aus mah nyawang bulan eta teh nyata kurang tapakuraneun sok ku si lain bulan sawang ti kajauhan keur 14 tanggal 14 keur mencorong bulan mah teu naon teu serapnya cu contohna Bapak pinglena ngahaturkeun nuhun nya cu nya kitu geuning Gusti Allah teh nyiptakeun alam dunya teh jeung pangeusina hiji makhluk eling 2 makhluk cicing 3 makhluk nyaring ai makhluk nyari makhluk eling nyata urang sararea manusia nu kaancikan ku akal budi rasa jeung perasaan eta makhluk eling makhluk cici ai makhluk cici nyata tatangkalan hirup tapi cici contohna tatangkalan ieu ngabakti ka urang ka manusia nya cu pare di pelaku manusia teh lompatan nya cicing ngabakti ka manusia tah moade di dia para inohong di dia para daai wewengkon Bunisari ieu teh siloka Bunisari teh jalma anu nyiptakeun lamur Bunisari teh buni ai buni teh teu katingali sari teh rasa nah jadi urang teh sari ngarasakeun nya cu nya alhamdulillahnya Bapak panitia seperti ilmu pare leuwih bener langkung tungkul tak ieu jalma anu tawaduk teh nya uja hapunten uamar sanes dawai tapi wawayangan
da urang masa batas manusia can jadi manusia kayak cek Pak Ustad Aus teh mah cek Pak Ustad adek di dia nya urang jadi wayang meh kayak di padang maksarnya cu bakal karasa kurang boh hadena boh gorengna tah uang mual seri pisang ngemnya cu daket itu keneh ngahatukeun nuhun ka Bapak panitia robot mah kumpit mung ada waktosna sinarengan patem waktosna utami namanya ujang ke saurna brina waktosna hoyong kumpit di desa dayana nya cu Palamarta di dianya cu Alhamdulillah geus tepi dewek ka Kampung Bunisari Deka mana eta teh Kang? hah Deka mana? tas ngawuluku cenah Pak Aduh. Teridu eta. alhamdulillah jeung mangul carangka nek ngari tewek teh hah kan ya we tas maka we jahana teu boga juku teh hayang ngari karunya ieu kasih jalu malhanan murid teh dikenut kieu kan hanya ka jalu geus sugan ge ku Bapak panitia pangmulikeun bikangna heuh Lain. Ngurus atuh bikang. hah Ngurus bikang. lain kunaon bikangna teh can kabeuli sugane ka di dieu kanu gaduh wewengkon di pasihan kanggo nang kemeset bikangna euy iya malahanan aya laguna geuning-geuning dinya euy Ya, sing sok atuh lagu teh. ieu ge dia muning jaluk gawena keur ngawuluku jeung ngagaru bobok pamping jeung makan erik makan rek marepe asketan ulah sok turut muning lamun jalan kasalahan dina jalan kasalahan urang kudu turut muning dina jalan kahadean
muning jaluk gawena keur ngawuluku keur ngawuluku ngawuluku jeung ngagaru popok nampi rek makan rek malakan rek malah beas ketan da beas ketan hey urang turut kuning dina jalan kasalahan dina jalan kasalahan urang kudu turut kuning dina jalan kahadean dina jalan kahadean. Alhamdulillah loba yang difoto jeung dewek nya we. Alhamdulillah tos moto sareng simkuri papot kadion. Alhamdulillah ilmu ti bapane ti bapanya bapak ustad tasana ulah tuturut muning lamun jalan kasalahan alhamdulillah hormoni muning di kangna jang malahan tadi geuning aya tadi aya nu nyieun naon anu nyieun kertas naon kertas kertas pario cacang orang teh mohon alhamdulillah tak hartos ku agama nuhun pisan ilmu teh teh eta teh hasil proses proses lain di dinya mah sok ngomong teh ka mana we ampun atuh kan nya di caleot Hai naon eta aya saha teh ini aduh anu kelo aya di dieu ai lagi saha orang mah aya kabar mana aya di Punisari geuning di dieu susu teh nek tadi teh nek kita ngawuluku ka mana meni kudu diteteangan wae atuh lain ai mana yang ngadek teh rek ngawuluku aha kadang aku ke traktor traikunan cekiro ku wuluku mah wah mun anus oh buru we kapake mah tahun kemarin kaku dewe ayeuna ayeuna hayang ku maneh dewe doi jadi ku maneh doi karek sadot wae atuh lain maneh ni caretot kitu ngomong teh ka maneh cicing balik atuh oh ingkaing ku naon gugup gugup ari panitia teh gugupnya kalau panitia teh gugup yang ngalaku sagadong sok aja lalakon sinden jalma ayeuna beda jeung zaman baheula kumaha da baheula mah kajeun teu boga harta gitu silih ajenan jeung sasama halus bener halus ayeuna mah kudu loba harta aduh kakarap di ajenan ku sasama ulah henteu kira-kira eta jalma henteu dewasa bener halus orang halus orang sarawin nya pandi pabagan ku payah kan deh gagal can payu can payu nya banyak jeung carangka eta carangka nya mana boga geuningan kulit tisata tipa Ustad Ade dia keur namahan muli-muli pade nah dikasih goblok masih hane kawin teh nah kadang-kadang wae teh sisirikan we sisirikan pade kadi goe iya ode dah ayam cepung waduh aduh nah alhamdulillah tuh gede mana eta jeung ieu saruakeun
gede maneh Uing mah anu beureum mana mah anu hejo. Aduh nomor dah. aduh murah euy Mudah. Papade dah hatur nuhun. Nuhun pisan da anu nuhun. Singkat tapi Yang ada. kata mihin rezekina Fade mah ya alhamdulillah tak kahartoskeun pengen tadinya tadi anu nyari ku tadi antong era saya pada yang depan dengekeun pan tadi teh geuningan nyebut yang ngahalang eling mangka eling ta eta heuh nama jelema teh careling Geus areling aya. ah Geus areling. Mas eling jika yang ngomong teh ka mana wae Ah. alhamdulillah tuh Sempo. jadi katamahan deui katamahan deui eta kentaman keur meuli muning heeh keur muli-muning uing teh tadi murah ka ditu oi kade pade nyari nyokotnya pade alhamdulillah cuk aya saha teh teh ujang Aya si Akang, aya amuing Jabri. amuing Wih, paingan aya budak bedegul, aya budak baung si Jabri. Ya. hey Oh, tapi si Nah, ai maneh. Bedegong, di dia cicing wae mana teh. uing teh di dia teh kuna naon geus aya nu nyawer 100.000 jadi betah Geus, tong ngomong wae kadenya waktu ngesamporet. Isuk jaganing ge teh urang patepung deui. Amin. Nya, Lara. malihanan aya wacana di Sumarikon Bapak panitia teh cenah cu. Omat cenah urang kudu aya di Sumarikon dina waktosna. Nya. Malahanan kedah kumplit sagalana. Insyaallah hatur nuhun. Ieu mah ngawacana we bubuhan ngesamporet dina waktos. Tapi- Ada urang teh perlu istirahat. Nya Aya ujang. keneh laguna pan eueuh. Ulang Enggak urang urang hiber. hiber deui sing Iya, sok we. siap. Amin. Nuhun. Aturkeun nuhun ka Bapak panitia nya. Ujang mung sakitu ti uak sapara kancanya cuka Bapak panitia ngahaturkeun nuhun kasadayana warga masyarakat sanes kirangsono nya Ujang. Lara. Ditutup ku assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mang tinatik sinibaran saditutup lawang sedokat sigotaka urang teu dihaneuleun sieun tenda sampeureun urang tuna dina hanjuang siang desan alaeun Amin. asa mangga kasadayana.